acan cacap tina karuasna. Dumadakan kadenge aya sora pating gilisir, sorana kacida sahengna. Hiek kaangse bau hangru meninya muang, matak ngurel kana beuteng. Sakabeh balad-baladna Sitragos hideung pating lalieu, rurat reret ngidikeun kalebah datangna sora. Orai, orai, orai. Kadenge aya nu pating gorowok nyebut orai, gebeg sarerea ngaranjuk. Kusabab ribuan orai geus minuhan eta patempatan. Sakadang orai daratang meh ti unggal tempat. Hos, hos sora orai pating hareos nepi ka saheng mataking giapeun. Sakabeh jalma nu keur ningker ka Barman, ngadadak ngingrai, orai hideung sagede-gede bitis kolot ngalangeor pating elegeg, letahna lelan matana beureum hurung ngagebur. Tolong! Tolong! Kadenge baladna Sitragos hideung menta tulung, mata ketir jeung keung. Sakabeh balad Sitragos hideung buria katawuran, geus teu inget deui lamun maranehna keur ningker Barman. Sora jalma-jalma anu pating koceak geus teu puguh dengekeunana, pating garajleng terus kalabur teu nolih kapada baturna, nu penting dirina pribadi bisa salamet. Kacaturkeun gegedugna si Kalapati, najan kaceluk miboga elmu luhung tapi mireungeuh orai hideung anu sakitu lobana mah anger bae ngarasa gigis, sok komo samangsa ningali balad-baladna pating jarerit dipacok ku orai nu sakitu poharana. Nu antukna mah si Kalapati mabur tidinya, berengbeng lumpat teu nolih deui kana nanaon. Hos, hos ribuan orai ngudag kanu kabur, pating laleor gancang pisang. Balad-baladna Sitragos hideung lalumpatan teu puguh nu dijugjug, nu penting bisa ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan kacida peciweuhna, loba nu silih badug jeung baturna. Heuleut sawatara waktu, kaayaan didinya jadi sepi jempling kawas taya kajadianna naon. Marengan balad Sitragos hideung taya didinya, orai hideung anu sakitu lobana teh sarua ngadadak laleungitan. Nu nyesa ukur urang lemur jeung murid-muridna paguron Gagak Rumingkang, tapi taya nu cacarita ukur pating polohok kawas nu kasibat. Sok sanajan orai aya kenal rebuan, tapi hiji oge taya nu ngaganggu ka urang lemur, sumawona ka para murid-murid paguron Gagak Rumingkang mah. Ari Ratu Untari aya keneh didinya barengan Barman. Satu tas orai ciptaan dirina laleungit, pok bae Ratu Untari kedalisan. Pancen kula geus rengse, ayeuna keneh kula arek mulang. Atur nuhun geulis, mangga bade mulang mah. Tembal Barman, tembong bear marah mah. Hacir, kula masuk getek irung lamun dipuji teh. Pokna Ratu Untari badinya bakan irungna, tapi kaciri beungeutna semu bareubeuk. Lain muji kuring mah, tapi da ngomong anu sabenerna Ratu. Lamun anjeun teh memang geulis. Nyaho geus tong muji beuki garetek. Kade poho susuguh jang kula sapadati, peuting isukan kudu geus aya. Anya tuh tong salempang Ratu. Susuguh mah nyaho aya weh. Sok arek mulang mah. Bisi teu apal jalan, nam ku kuring dianteur. Ratu Untari teu nembalan. Panona neuteub antep ka Barman. Kunaon aya salah kuring ngomong. Cek Barman deui kuram kireum. Lain salah ngomong tapi anjeun teh loba pamola. Nyarita bae atuh ari sono keneh mah. Tema Ratu Untari meni katogmo. Beungeut Barman nepi ka nyeak beureum, awahing ku era ku Ratu Untari. Sok atuh ari arek mulang mah. Barman nyalenggorkeun caritaan miceun kawirang. Heug, kula arek mulang, tapi mangke malamun nitah taya susuguh,
kula bakal nitah buta duruwek sapikeun mencetan anjeun. Pokna Ratu Untari biwirna ngamenyonan ka Barman. Ampun atuh Ratu, kuring marido keneh dipencetan ku anjeun. Barman ngagak-gak seuri kagugu ku caritaan Ratu Untari. Sangeuk teuing dasar cunihin pika sebeleun. Cacap cumaritana Ratu Untari ngaleungit tidinya. Barman terus bae ngagak-gak seuri kawas nu ebel karek munggaran. Urang lemur jeung para murid paguron Gagak Rumingkang ukur ningalikeun polah Barman, taya hiji oge anu wani cumarita. Sabab ngarasa sieun ku Barman anu miboga elmu nu kacida luhungna. Tapi teu lila di antarana aya saurang lalaki tengah tuh nyampeurkeun ka Barman. Aden, aduh hatur nuhun ieu teh. Pilih pun emang tos kumawantun, ceuk eta lalaki teu sirikna dodongkoan. Barman ngagurubu, sasat keur nyeungseurikeun polah Ratu Untari harita teh. Teu naon mang, tembal Barman ka ciri semura daerah. Un mang salaku pupuhu ieu lemur oge nu ngaping paguron Gagak Rumingkang. Ngahaturkeun nuhun wireh tos dibantos ngabuburak komplotan si Taregos Hideung. Sakali deui atur nuhun Aden, ceuk si lalaki teu oleh mamandapan. Ih, tong jadi pikiran Mang, sabab silih tulungan mah da geus jadi kawajiban atuh. Ari ieu teh lemur naon Mang? Dupi anu katelama ieu teh lemur Cibingbin Sun, lebet keneh ka kademangan Kancra Selhong. Ayeuna mah mangga urang ka paguron. Asa kirang sae pun Mang teu nampi sareng mihormat ka tatamu. Kitu ceuk eta lalaki umaja ka Barman supaya asup ka pagurona. Nya kitu hade Mang. Kabeneran kuring teh asa anaang ieu teh. Mangga Aden. Si lalaki kairing ku Barman lalempang ngajugjug ka paguron. Kitu deui si Kasdun ngiclik nuturkeun bari nungtun kudana. Urang lemur jeung para murid paguron Gagak Rumingkang kacida bungahna geus leupas tina bangbaluh anu kacida beratna teh. Nu nyarumput nungtutan kalaluar baralik deui ka imahna. Nu taratu harita keneh pada ngagotong ka imahna sewang-sewangan rek diubaran. Mangga Aden kalebet, ceuk si lalaki basa anjog ka paguron. Barman jeung si Kasdun arasup ka jero paguron, gukek dariuk merengan pribumi. Kayaan di jero paguron kawilang lalega, sok sanajan wangunan ukur tina bilik awi. Nunyuguhan cai katut lalauhna kadarinya, sok dina samak. Mangga Aden, hapunten nu kasuhunmu sakieu tosna geuningan, ceuk si lalaki ka cidarengkuhna. Nuhun Mang, ditampi ku kuring, tembal Barman, tregosna dibuka. Si lalaki katut anu araya didinya carolohok, sabab teu boga panyangka lamun anu nulungan maranehna teh masih keneh nonoman. Duh, tebih tina sangkian Aden, salira teh geuningan anom keneh. Duh, asa kureueus pun emang mah Aden. Ayeuna pun emang sejatu maros ka salira Aden, tapi hapunten nu kasuhun ulah janten renggat galih. Kitu pokna si lalaki hayang apal ngeunaan diri Barman. Sikep jeung nyaritana kacida ati-ati pisan kasieun jadi mata katugeunah pikeun Barman. Teu naon Mang arek tumanya mah taya bayana. Ongkohan da sakuduna atuh pribumi tatanya kanu tatamu. Tapi kuring hayang apal heula ieu ka Mang, saha kakasih teh. Walon Barman malik tumanya ka eta lalaki. Ulo hapunten pisan Aden, ari geus kolot teh sok limpeuran Sun. Lali pancakaki tumorojog tataros ti payun manawi. Dupi wasta mah pun pertala anu kaceluk mah ki pertala Sun. Minangka tadi teh aku Mang tos disebatkeun ti kawit. Yen Mang teh minangka kokolot di paguron Gagak Rumingkang teh. Nuhun Mang. Ayeuna kuring arek sacarita ngeunaan diri kuring.
Ari ngaran kuring teh Barman, ari itu sobat kuring ngaranna Kang Kasdun. Asal lemur karang padumukan mah kawilang jauh nyaeta ti Cipelah. Kuring duaan teh sasat keur ngalalana. Nyuk curug lemur unggah kampung keur neangan luang jeung pangalaman. Malah mandar namahan pangawuruh. Kitu tah ngeunaan diri kuring mamang. Tembal Barman ngebrehkeun kayaan dirina nu keur ngalalana ka saban tempat. Bagja teuing Aden pun mang ngaraos bingah ngadanguna. Salaresna mah seueur keneh anu bade ditaroskeun teh namung ngeukeun engkin bae. Hawatos ayeuna mah tangtos carape keneh. Ceuk kiper tala manehna teu wanieun tumanya anu leuwih jero ka Barman. Kusabab ngaragangan ka Barman nu sasat keur jadi tatamuna. Nyakeun salse bae mang. Kusabab kuring oge rek milu ngararep di dieu duka ari sapoe atawa 2 poe mah. Kitu ceuk Barman mere kacindekan. Tuh, kantenan kitu pun mang teh ngaraos reug-reug Aden. Beungeut kiper tala ka ciri bunga ngadenge Barman rek cicing heula di dinya teh. Satuluyna aluprek bae maranehna ngalobrol. Kacaturkeun di hiji paguron anu pernahna ditutugan Gunung Rancatan kaasup wewengkon Kademangan Banjarwetan. Di jero paguron nu kawilang gede jeung lalega, para murid harempak merbayak sak kawas abdi dalem nganti pandikara aja. Dina poe eta diayakeun gempungan pikeun sakumna para murid Tangkurak Hideung. Ieu gempungan nyawalakeun hiji perkara anu kalintang pentingna nyaeta gagalna komplotan Sitergos Hideung numpurkeun paguron Gagak Rumingkang. Sing horeng sakabeh balad Sitergos Hideung teh tayalian iwal ti murid-muridna paguron Tangkurak Hideung. Ku hal ieu pisan kokolot atawa guru kahiji paguron Tangkurak Hideung ngumpulkeun sakabeh muridna. Kaasup murid kahijina nyaeta si Kalapati pikeun dipenta tanggung jawabna. Ari ngaran guru kahiji paguron Tangkurak Hideung nyaeta Ki Bugni. Ki Mugni tangtungan hiji jalma nu kawentar barangasan. Tara panca kaki heula dina nyieun putusan. Harita Ki Mugni keur ngajeleng. Panonna neuteub seukeut ka sakabeh muridna nu keur ngareluk tungkul awahing ku sieun. Pok bae Ki Mugni cumarita. Sabenerna kula ngarasa kuciwa ku pagawean aranjeun kabeh. Jalma ratusan nepi ka keok ku jalma sahulu. Teu arti ku pikir. Teu kahontal ku akal. Kacida bingung ya aing mikiranana. Si Kalapati ukur ngabetem, sakabeh murid-muridna tayan wani cacarita. Si laing dikala. Pokra cumarita sia. Lain ukur ngajedaw we kawas hayam kabiri. Cek Ki Mugni deui panonna muncereng ka si Kalapati. Susuk mohon Ki Guru sapertos anu tos kepisanggem ti anggalna. Yen Sitergos bodas teh ngagaduhan pangarti nu kalintang luhungna dugi ka tiasa ngadongkapkeun eta ribuan orai dina waktu sakiceuk. Tabe pun sanes dijerih ku Pati Sin perlaya sun. Namung eta ngajagi Rusia Sitergos Hideung ulah dugi ka kabuka ku pihak musuh. Daya deui jalan lintang ti kedah ngejati pakalangan. Kitu ceuk si Kalapati ngebrehkeun ka guruna nu jadi sabab manehna jeung balad-baladna kalabur ti pakalangan. Ceuk pamikir si Kalapati, tibatan paeh dileg-leg ku oray leuwih hade kabur nyalametkeun dirina kusabab lamun kasoran ku alatan tarung atusan henteu aya keneh hargaan tinimbang jadi banusan kulantaran dipacok oray. Si laing teu gablek otak, piraku nepi ka gimir ku sato. Kapan si laing teh gablek ajian tapak geni nu bisa ngancurkeun batu ha? Dasar kunyuk si laing mah. Ki Mugni beuki amek ka si Kalapati. Kusabab teu bisa ngetrukeun pangabisana. Doh apunten Ki Guru, sanes baha kana pancen atanapi lali kana pangawuruh.
Tapi anu diemut ku jisim abdi teh saumpamina eta ajian tapak geni digunakeun nu janten korban teh sanes bae orai namung para balad ngiring ajur margi harita nuju paciweuh teh apanan teu sirikna pagaliwota sesang ngendalikeun kaayaan si Kalapati mere alesan nu leuwih kaharti ku akal ka guruna. Sajongjonan mah Ki Mugni teu cacarita deui uleng mikiran caritaan si Kalapati ngan teu lila Ki Mugni nyarita deui. Sorana kadenge leuleuy teu sesentak kawas tadi. Ari si laing apal ka eta jelema. Atur punten Ki Guru, jisim abdi oleh teu apal, sok kantenan manehna mah make tergos bodas. Tapi aya hiji hal nu matak abdi janten helok. Ke helok kumaha kala? Janten kieu. Sameme si tergos bodas ngadatangkeun ribuan orai kungsi manehna diserang ku 10 jalmi. Tapi manehna ngagunakeun elmuna dugi ka hiji ge taya nu salamet rubuh sapada harita. Ri ana disidik-sidik mah elmuna sapertos eta. Si Kalapati teu neruskeun cumaritana kawas aya nu dipikasieun. Cing balik ari cumarita teh dipotong-potong kawas kunyu katulas ya. Panon Ki Mugni nepi ka buncelik. Eta sun elmuna sapertos babad alas kagungan Ki Guru Ageng. Ki Mugni nepi ka ngaranyu ngadenge omongan muridna si Kalapati teh nu bener sih ngajablog teh nasi lain kakarek bebeja ayeuna dasar kunyuk sia. Ki Mugni beuki nafsu ka si Kalapati. Rumaosun aduh sadaya-daya eta kalepatan jisim abdi temal si Kalapati ngarumasakeun kana kasalahanana. Urang ajar ternyana ya jalma nu miboga ilmu luhung mapakan pangabisa Raden Wikrama ceuk Ki Mugni bari gogodeg. Ari Raden Wikrama minangka guru utama paguron Tangkorak Hideung tapi cicingna teu di dinya tapi di hiji tempat anu kawilang jauh di tutugan Gunung Rancatan. Kajadian anu tumiba ka paguron Gagak Rumingkang geus sumebar ka saban tempat utamana mah ka tiap paguron nu aya di Kabupatian Tarawangsa. Beja ieu oge geus nepi ka paguron Macan Lugay nyaeta bogana Tubagus Satya. Harita Tubagus Satya keur uplek ngobrol jeung murid gahijina nu taya sanesnya eta Den Mustika. Cing nyai kumaha beja ngeunaan paguron Gagak Rumingkang teh. Mama teh asa gantung dangu lantaran beja nu katarima can sagemlengna. Kitu ceuk Tubagus Satya hayang genre ngeunaan beja nu geus katarima ngeunaan paguron Gagak Rumingkang nu diranjah ku sabubuhan jalma nu marake tergos hideung. Kaleresan abdi nambi wartos dipun rama wireh paguron Gagak Rumingkang diranjah ku sabubuhan jalmi anu ngangge tergos hideung. Namung dina kaayaan genting aya nu haat nulungan saurang jalmi anu ditergos bodas. Sadayana komplotan si tergos hideung hiji oge teh nu untuk mayunan kana wawasen si tergos bodas. Samalih mah eta jalmi dina waktu sakicep tiasa ngadongkapkeun ribuan orai hideung. Kitu wartos nu katampi ku abdi mah mama. Waler Den Mustika ngadugikeun deui wartos nu katampi ku anjeunna. Asa kuhe mengadenge ieu kajadian. Kawas aya nu rek nyieun kariweuhan ieu di Kabupatian Tarawangsa. Ngan untung eta aya nu haat nulungan ka paguron Gagak Rumingkang. Tapi saha eta jalma teh nya? Kusabab mama teh geus puluhan tahun sasatna jadi jawara sakabe ilmu pangawasa geus tangtu apal tapi kakarek ayeuna ngadenge aya jalma bisa ngadatangkeun ribuan orai mah. Kitu ceuk Tubagus Satya nembrakeun kabingung dirina panonna manco kaluar kawas nyawang ka mangsa katukang. Buah jalmi setengah siluman mama nu mawi gaduh ilmu nu kalintang aheng oge. Saur Den Mustika
ukur tiasa ngira-ngira. Mama oge sarua teu apal lantaran ngaranna ilmu panemu loba pisan nu araheng miboga kasakten sewang-sewangan. Anu jadi pikiran pikeun mama teh lain perkara si tergos bodas, tapi perkara sabubuhan jalma nu marake tergos hideung. Mama boga angkeuhan bakal aya kajadian nu aheng di Kabupatian Tarawangsa. Kawas aya jalma nu geus nyieun siasat pikeun nyieun kariweuhan. Kitu ceuk Tubagus Satya. Geus terus rasa lamun bakal aya kajadian anu tumiba ka Kabupatian Tarawangsa. Tubagus Satya lain padu omong, tapi miboga dasar anu kuat. Sahenteuna atuh Tubagus Satya teh ruruntuk jawara anu miboga pangabisa anu luhur. Kumaha atuh mama? Abdi kalintang melangna bilih janten mama lakapun Rama. Saur Den Mustika ngaraos rempan ngadangu cariosan Tubagus Satya teh. Tong salempang Nyai, engke oge aya cara pikeun ngungkulanana. Tapi mama boga hiji perkara anu rek ditepikeun ka hidep. Sok regepkeun. Unyuk sumangat mama. Mangsa baheula zaman mama keur ngora, guru mama kungsi nitipkeun hiji gagaman anu miboga kasakten anu luhung. Ceki guru, ieu gagaman rek dipasarahkeun ka salah sahiji murid anjeun nu sakirana mampu sarta nincak kana uga. Dupi uga teh naon mama? Saur Den Mustika tumaros kanu janten guruna. Kumargi asa nemean nguping. Ari anu disebut uga teh hiji perkara nu bakal kajadian tapi geus diimpleng ti samemehna. Sapertos uga Siliwangi jeung sajabana. Waktuna temungguh tapi miboga hiji kapastian. Guru mama nyarita hiji mangsa bakal datang sabubuhan jalma anu marake tergos hideung sarta bakal nyieun karuksakan pikeun balarea. Ceuk guru mama deui mangsa harita jalma-jalma nu marake tergos hideung diaping ku hiji kakuatan anu kacida rohakana. Dalah guru mama ku anjeun mun seuk teh mah adu hareupan geus moal mampu ngalawan eta kakuatan. Kahartos mama saterasna kedah kumaha? Ieu gagaman can pernah digunakeun boh ku guru sumawona ku mama sorangan kusabab can nincak kana uga. Pon kitu deui ngaran ieu gagaman guru mama sorangan teu apaleun. Estuning kacida goibna lebeng taya nu nganyahokeun. Kitu ceuk Tubagus Satya ngebrehkeun sagala rupana ka Den Mustika. Abdi ngaraos poekeun ama saumpamina teu apal kana nami eta gagaman. Sok hantenan kana maunahna oge tangtos moal kauninga panginten mama. Kitu kasauran Den Mustika. Anjeunna ngaraos bingung ngadangu cariosan guruna nyaeta Tubagus Satya. Geus tangtu matak bingung, tapi lain harti ieu teu bisa kasungsi ku urang Nyai. Dina mikeun ieu gagaman oge teu gaplah, tapi aya syarat anu tangtu sarta kudu dilakonan ku nu narimana. Dina saha mama geus gilig pikir arek masrahkeun ieu gagaman ka hidep. Geus cunuk waktuna ninggang kana mangsana geus luyu jeung uga nu katarima. Tubagus Satya akhirna mere putusan lamun gagaman amanat guruna arek dipasrahkeun ka Den Mustika. Sakedapan mah Den Mustika telemek anjeunna ngaraos bingung antara bingah teu bingah seueur kamelang nyangkaruk dina manahna.
Tu Bagus Satya surti naon anu jadi kahariwang Den Mustika pok bae kedalisan. Nyai anak king ulah jadi pikiran sabab mata kieu geus jadi guratan hirup. Ayeuna mama arek tumanya ka hideep. Naha sanggup narimana lamun ku mama dipasrahkeun ieu gagaman. Tu Bagus Satya neuteub seukeut ka Den Mustika. Salaresna mah abdi ngaros abot mama. Margi seueur pisan kahariwang sok bilih teu tiasa nyandakna. Namung ana diemut maku abdi mata gege panginten tos janten patokan ti dituna. Ayeuna abdi tos gilik pikir sejak tumampi kana amanat anu bade ditibankeun ka jisim abdi mama. Kitu kasauran Den Mustika. Akhirna mah tumampi kana kahoyong guruna nyaeta Tu Bagus Satya. Bagja pisan mama ngadengena. Tah, mama ge teu bisa kitu bae. Nibankeun ieu gagaman tapi kudu aya pameulina. Ceuk guru mama, samemeh nibankeun ieu gagaman nu arek nyekelan kudu tapa brata salila 7 poe 7 peuting bari nyurukeun awakna nu hartina kudu tatapa dina handapeun curug. Tah kitu Nyai. Kahartos mama dupi curug da kedah di mana? Ari perkara tempat mah bebas. Bebas. Nu penting aya curugna, aya curugan. Pokona mah. Tapi di urang ge aya di behlande. Di tonggo tah, cocok pisan lamun dipake tatapa teh. Tempatna nyingkur, arang langka kasabaku jalma. Tapi najan kitu, sakuliah tempat hidup tatapa bakal salawasna dijaga ku murid nu sejena. Kitu ceuk Tu Bagus Satya. Mereka cinekan ka Den Mustika. Unjuk sumangga mama, kahartos pisan ku abdi. Dupi ngawitan tatapana iraha mama. Den Mustika tumaros deui. Ari numutkeun mama mah poe nu kawilang hade mah dina poe isukan. Muhun mama, tikawit dinten enjing abdi bade ngawitan tatapana. Mugia tinekanan segala rupina. Pameunteun Den Mustika kalintang marah maina. Juk. Ayeuna mah gerareureun heula. Usabab wanci geus ngagayuh ka tengah peuting ieu teh. Unjuk sumangga mama, dikantun heula. Saur Den Mustika teras bae jengkar ka pakuleman. Rai poe teu karasa, waktu kacida gancangna ti wayah kamangsa. Barman geus aya sabulan cicing di Cibingbin di paguron Gagak Rumingkang. Dina waktu sabulan, Barman kungsi balik heula nepungan kolotna di Cipela. Lain kahyang Barman nganjerek didinya, tapi aya harewos goib di Enden Supraba, lamun Barman kudu cicing heula di Cibingbin. Kiwari Barman geus dijenengkeun jadi guru utama di paguron Gagak Rumingkang. Disaprak kedatangan Barman kadinya. Para murid paguron kacida senangna, kusabab sagala pangabutuh dicumponan ku Barman. Komo ki pertala mah ngarasa reueus ku ayana Barman di paguron Gagak Rumingkang teh. Kusabab mawa ajen ka paguron Gagak Rumingkang geus nanjeur deui. Pikeun urang lemur, ayana Barman matak mawa kating triman, teu sieun aya nu ngaranjah deui kawasti heula. Barman teu nurunkeun elmuna naon, ngan saukur nitah diajar leuwih suhud ka sakumna murid paguron Gagak Rumingkang. Boh dina ibing penca oge dina gerakan anu sejena. Unggal poe ku kiper tala diwarah kalayan daria. Teu aneh. Dina waktu sabulan, murid-muridna paguron Gagak Rumingkang geus miboga kaparigelan dina widang ibing penca jeung jurus andelanana.
kacaturkeun deui di tutugan Gunung Rancatan, tempatna paguron Tangkorak Hideung. Sakabeh murid-muridna dipeuseuh meh saban waktu kumang rupa-rupa ilmu kaparigelan. Dina waktu nungan sakedeung, sakabeh balad-baladna miboga pangabisa nu kawilang luhur, tapi hanya akal. Najan diwarah kumang rupa-rupa pangabisa, sakabeh murid-muridna paguron Tangkorak Hideung miboga sikep telenges taya ras-rasan. Memang hal ieu teh dihaja diterapkeun ku Ki Mugni sangkan boga pasukan anu teuneng ludeung taya kasieun. Hiji mangsa Ki Mugni dibarengan ku muridna si Kalapati ngahaja nepungan guru utamana nyaeta Raden Wikrama. Raden Wikrama cicingna di alas geledegan, tempatna hara-haraeun arang langka kairik ku jalma. Ari tempatna katelah leuweung Tangkorak, tempat nu geus kaceluk ku sangetna geus kawentar ku wingitna. Raden Wikrama cicingna di jero guha estuning nyorangan taya balad atawa numaturan. Sanggeus nyorang lalampahan anu kacida jauhna, Ki Mugni jeung si Kalapati anjog oge ka guha tempat cicingna Raden Wikrama. Sanggeus uluk salam, panto guha muka kusorangan, duanana gancang arasup ka jero guha. Kaayaan di jero guha caang ku obor nu ngagarantung meh diunggal sisi guha. Aturan Mugni oge kalah. Ya, aranjeun duaan kadarieu. Kadenge sora pedas handaruan di jero guha. Sorana aweuhan bulak-balik kawasker di lamping. Ki Mugni jeung si Kalapati terus bae laleumpang ka jero guha. Samangsa anjog kasampak aya nu keur diuk make papakean sing sarua beureum ngan beungeutna teu sidik kusabab diteregos hideung. Abdi duaan sejaknya ngakeun semah pangabaktos kapayunan Raden Sun. Ki Mugni jeung si Kalapati meh bareng pating caredok nyembah ka Raden Wikrama. Ditarima ku kula pangabakti anjeun. Atur nuhun Raden. Ieu mah dibujeng engal bae Raden. Kunaon? Pangna jisim abdi duaan ngadongkapan ka dieu. Kumargi. Kumargi aya hiji perkawis anu kalintang pentingna nu bade didugikeun. Ceuk Ki Mugni nepikeun pamaksudanana ka Raden Wikrama. Kula ngarti. Rek geraca carita ka kula Mugni tong rumegah. Walon Raden Wikrama, sorana miboga hiji kakuatan anu kacida rohaka. Unyuk sumangga Raden, jisim abdi bade cumariosun. Temiceunan waktu, Ki Mugni nyaritakeun ngeunaan para muridna anu ngajora ka paguron Gagak Rumingkang, dicaritakeun oge ngeunaan si Tregos Bodas anu datang nulungan ka paguron Gagak Rumingkang. Nu antukna komplotan si Tregos Hideung bubar katawuran teu mampu ngayonan pangabisa si Tregos Bodas. Kitu Raden, anu kajantenan teh. Ki Mugni cacaritana. Raden Wikrama cengkat tina diukna, terus bae ngajeleng hareupeun Ki Mugni jeung si Kalapati. Tapi aya nu aneh, najan ngajeleng kadua sukuna teu napa kana lemah alias ngalayang. Anu sabenerna Raden Wikrama hiji tangtungan manusa satengah dedemit. Manehna ukur bisa cicing di jero guha, teu bisa salah mangsa kaluar tidinya iwal timang sapeuting. Anjeun duaan apal kaeta mangklukna. Sora Raden Wikrama kadenge tandes kawas ngemuka ambek. Nu mawi Raden, abdi duaan teu apal ka jalmina. Kumargi di Tregos Bodas, tembal Ki Mugni dodongkuan awahing ku ngerasa sieun.
Pade gawe ti sia Mugni cing aya beja naon deui nu sakira narik ati pikeun kula ha. Raden Wikrama mencrong ka Ki Mugni jeung ka si Kalapati panonna semuhurung badis panon meong. Dupinu anu katinggal mah si Tergos Bodas ngagunakeun pangawasan anu kawilang aheng sun. Nyaeta ilmu babad alas sapertos kagungan Raden ku anjeun. Raden Wikrama ngaranjuk ngadenge caritaan muridna Ki Mugni teh. Ke eta teh bener caritaan teh Mugni. Panon Raden Wikrama beuki ngakebur hurung. Leres pisan Raden. Leres pisan Raden. Pun mang nyaksian kieu pisan sun. Si Kalapati milu cumarita ka Raden Wikrama. Raden Wikrama seuring ngagagah. Sorana aweuhan minuhan jeroeun guha puguh bae. Ki Mugni jeung si Kalapati pating gurubug awahing kureuwas. Mangsa ngahiang mulih ka Marcapada. Barata urung lekasan wangsa jagat nyakseni Dharma Raspati. Wong akeh eling ilang ing paninggal. Zat urip lan kena pati langgeng tan kena rusak. Kitu ceuk Raden Wikrama teu ngomong naon ngan siga nu surti kanu keur kajadian. Mugni jeung Andika kalah mangkaregepkeun kula arek cacarita ka ranjeun duaan. Unyuk sumangga Raden. Ki Mugni jeung si Kalapati meh bareng nembalan. Gerasungsi ku aranjeun duaan jalma nu make Tergos Bodas. Cangkalat jalmana bawa jagjerakeun ka kula. Tong sieun kukula arek dibahanan jimat Cipto Gumono nu palakiahna ngarahanjeun teu katingali ku jalma samangsa lumampah. Omat geracang kalak ku Andika duaan. Raden Wikrama ngalungkeun hiji gagaman sagede enog hayam kahareupeun Ki Mugni. Eta gagaman ngagebur hurung cahayana beureum ngempur. Unyuk sumangga Raden. Walon Ki Mugni leungeunna nyokot gagaman ngempur hurung. Ngan gancang ditunda deui ku sabab karasa ngarerab panas. Dasar jelema beloguk. Andika kukula acan diparentah pikeun nyokot eta gagaman. Sabab kudu ditiiskeun heula kukula. Besret leungeun Andika Mugni getihna kecelakeun kana gagaman. Sok gerapi gawe. Ki Mugni teu baha. Serepet mesat bedogna, jempol leungeunna dibesret, getih ngaburial tina jempolna. Getihna gancang dikecelakeun kana eta gagaman. Barasat cahaya beureum pating barasat kalaluar tina batu gagaman. Teu lila les cahaya nu pating barasat teu kaluar deui. Mugni sok geura cokot eta gagaman. Lamun arek dipake cukup teh nyirag bumi 3 kali sarta celuk ngaran kula sarua 3 kali. Ceuk Raden Wikrama marentah ka Ki Mugni sangkan nyokot eta gagaman. Raden Wikrama oge mere nyaho cara makena eta gagaman. Bari asa-asa Ki Mugni nyokot batu gagaman tetela teu panas kawas tadi. Sok ayeuna mah Andika duaan geramulang kula teu woleh nganti Arandika datang bari mawa si Tergos Bodas. Mangga Raden, sadayana diestukeun pisan. Tembal Ki Mugni bari cedok nyembah.
Bral geramiang ngaranjeun duaan. Cacap cumaritana Raden Wikrama geus leungit aya deui di dinya. Ari Kimukni jeung si Kalapati gura-giru kalaluar ti jero guha. Heuleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan. Insyaallah urang lajengkeun ieu lalakon Mustika Talaga Ratu kana episode anu ka-11 nya. Apunten anu kasuhun kapala wargi sadayana anu kaleresan sok mancok tapi kapegatnya sakali dihapunten. Insyaallah ayeuna mah lancar deui kumargi peralatan tos aya nu enggal. Atur nuhun kana sagala rupi rojonganana, saran oge kritikna, supportna ti palawargi sadayana. Mugia ieu dongeng Sunda dina channel Kisah Tanah Sunda teh sing tiasa janten wasilah urang sadayananya kanggo nyambungkeun tatali silaturahmi lewat dongeng Sunda. Mieling kaayaan kapungkur nalika urang sadayana ya masih kene aranom paminu ngalaman mah nya nyaeta ngadongeng ngupingkeun di pipir, di tepas, di hau sareng sepuh-sepuh anu kiwaritos daya dikian dikieun. Mugia sepuh urang sadayana anu tos daya anu tos dipayun sing ditempatkan di tempat anu endahnya eta diiliin taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bobot sapanon carang sapakan cak urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di handeulem paranti handeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bobot sapan atos panbiar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.